naon eta ialah teu inget kabeh menang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahir anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al-khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu sama isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah subhanahu ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan urang kayakinan pelebah rezeki kurang kayakinan pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu tah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah
karena pituduh lain urusan urang, lain urusan kiai, urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering, urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang. Urang ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya kuari diurus ku Allah, imdad ngaranna menang Allah. Tah kuari diurus ku Allah, kuaing disehatkeun ku Allah. Piceun sehat cak Allah, keringkeun nang Allah. Cagerkeun deui nang Allah. Kuari sugikeun nang Allah. Cabut kuaing hartana, susah nang Allah. Begitu susah, cabut deui kesusahanna, sugikeun deui menang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener. Masya Allah, bener. Mulai kuari praktek. Boga modal dia 10 juta, dek ngawarung. Sanggeus ngawarung, beres dipinuhan warung, leuleutik kanan 10 juta. Seminggu, sebulan, 3 bulan, rugi. Sial. Allah barang rugi teh barang rugi Allah. Aya nu nganasehatan lah itu mang jangan menang Allah. Menang Allah. Sampai aing rugi. Nyingkir Allah di hatena. Teh, wari. Beres sekolah, gawe ka pabrik. Nyogok ge 3 juta. Oh, masalah geus. Asup ka Cingu. Kuari, aduh, ceker leutik ieu aing. Hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese jasa. Menang 2 bulan. Katiluna aing sieu terus moal. Urang tetep bae berdedikasi, urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna, akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu. Waduh. Dibere tetep aing manuhun Gusti Allah. Lempeng teh jelema teh. Lempeng teh pikiranna. Barang nu dikaluarkeun suara rial jasa. Sial jasa aing nasib aing jazakeun aing kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun. Tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dikaluarkeun, alhamdulillah. Urang sih alhamdulillah, nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah, pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Kakarak didinya doang geus katara. Kajawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge, masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah,
hidung tah eta kurang hebat ta jelema tah iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah sejasa neangan anak model kos itu sejasa malah mah batu kira-kira bae tomal anakan kula waduh bal anakan ai dihitung 17 anak mah tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun masyaallah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskeun ku Ki Jayet teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan ka ditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke setengah miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ge tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca ku urang atuh pasti teueuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cek teh atuh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya tatalang raga ieu geus masalah abadi kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek teh ngabeakeun kumaha bae tapi kan ngalamun bae kieu jeung kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengeueuhan bae nya sial amat ya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blek atuh urang mere pakin misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aduh kitu lebaran ngareunaheun bagus tah lempeng tah ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial teh cekeun isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh ku Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah
ieu mantap ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kamarodin gering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya nu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah Subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok teh batu teh heuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cek batu teh puguai mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cek batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah salat sunah mah lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kuduaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung ya ieu mah kutil sakieu teh iki kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mantak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh si mana disabodokeun ku pamajikan
lamun aing hayang nginum nyana ngomong nage kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing dek ganti baju teh atuh nggak teh ada ku sorangan idi kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis teh Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaan tapi barang boga pemajikan ieu deuk ka mana Kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaulah hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pirang aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nya geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki nama geus suganti arek mandi orang rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ieu ka mana anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di mushola geus teu bisa kumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholi urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae aju ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dedeh ka salaki lantaran salakina dedeh ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pamajikan kajian gogoma ge azan boga nu anyar ieu mah ieu geus kitu bae pan pamajikan mah Kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hate pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna be mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa ku nasehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah
tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahir anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae tuh nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ana tuh di luhur sen ya seh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tedek lagi terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cip hikam teh kos kitu anu mantap ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede paling anu timbul teh kitu arep endi sira paling ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies kos karar itu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa
moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija heuh luhureunana nya heuh fauqa eta eta tuh di hadapan tah ngaranna tat hadapanana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebutna teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah oh sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fuk fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakannya ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka dieu jurusana aslina fauqa mah aslina makaniyah geus digunakeun kaluar makaniyah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan teh majaz beungan kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus mending ulah dia aja cek ulah mah uyang udah bahasa batu geus teu kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba na kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureuh belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh nu makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah
anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah, anu nangtungkeun urang Gusti Allah, nu ngadiukeun urang Gusti Allah, anu mere kicep Gusti Allah, nu mere ngadenge Gusti Allah, anu maremkeun dedengean Gusti Allah, anu ngadengekeun deui Gusti Allah, anu nolokeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh menang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun nang Allah. Kana rakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Ya tu kumaha aing wae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka sorgakeun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing bae bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa caganan. Tetep abdi nuntut. Baheula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji, daek salat atuh bener abdi ge di ka sorgakeun. Tetep abdi bung ka neraka Gusti panas. Panas. Bung. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula. Putuskeun heula. Allah teu adil. Tetap Allah ia adil. Lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al qabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pena ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing
diturunkan di alam Jabarut ke alam malakut, alam malaikat, pan sia didinya ngarobrol. Urang patuh ka Gusti ulah kukumaha. Deuleu tuh malaikat. Pon kabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkan ke alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli. Pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mah tah sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ye pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener aing panitah nyampaikan melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ke para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasnya orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebakeun aing tah batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mah ngan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni orang Cikupa embungeun di sidang kabeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milihna Gusti nang saha milihna nang abdi tah eta keke can ka harti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan
lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan Nabi. Buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek cenah teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu teh eta panang Gusti keneh pilihan kitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di kana neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai sing hitungeuna tiis di neraka kuring panas gas aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus teh digerakkeun ku dai da'iyah pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh sia aju nongton si Ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sapira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katarajasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi
bener jasakan sia salah ngagudakeun anak aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh haju pan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh sia berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kadua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna urang ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lumpat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana neraka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia golek-gelek di hareupeun kaca haju nyisir anu rapi haju make baju ge henteu sambarangan rapi haju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksudna deuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diturun ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah wakan tos-tosan lantaran nu sejen ge bakal jarua jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun mah ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang-barang jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M melaksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah udah transaksi set pan aing teh nyaho cak Gusti Allah pan aing al khabiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti
pan Gusti ge hobir tuh kumaha Gusti bae eta kerebakeun aing ka eta Gusti geus sami are ka mana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak Pak Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan uang internasional lima urusanana pas kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain deuk nemangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanana jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah tuh manna Gusti saeupeuna sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul Inggris dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aju sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin naon eta sia Gusti mah nyaho nganjang kan eja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teh dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan yeuk meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tah mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngan nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah mahal khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah
beres kamu aya itu iya jelema maling sendal ngan hiji deui ye tinggalin ye ku aing teu bisa kunyana teu bisa ye hei bedak pamalingan ye hiji deui ye kagok ye gegeraan ye tah kuduna mah kitu aya si hayang mah tahlos mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge aya wae gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tatagenan ka obat tetep tatagenana ka Gusti Allah syariatna menang dokter obat urut dan lain sebagainya tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada kene teh gencan masih kene encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui eta maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kana Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zahir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak urang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neulekeun ka eta atawa asa dideleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleuna mah di dunia leulempangan korenganan airohna mah geus aya di akhirat
keur babarengan dina mizan, babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim, keur babarengan neuleuhan neraka, keur babarengan neuleuhan muridna, keur babarengan neuleuhan umat, keur babarengan jeung para rasul, keur babarengan di sorga. Kos kitulah ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifalah. Dewe nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah. Wa yamsaska bi khairin, lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah, fala rada li fadli. Cukup ta urang dibaca ku urang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alimaa wa la mu'ti alimaa wa la radda. Atau eta teh kurang dibahas teh. Lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah. Wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah. Wala rada lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah. Dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae. Dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina. Tah sageus teh nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bundaya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Daek teh mun diwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun. Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana. Pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka. Jaga ku maneh Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deukeutna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak. Bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapanggih di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang dek ka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ka mana ieu? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ka mana ieu? Ka Padalarang, jauh kene Bandung, tereh. Kitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat. Tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang. Deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab urang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad. Jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh paeh kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah. Tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang ta'aruf ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah. Ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal mere ka orang rahmat. Lamun orang keur sugih, kuari ibadah melalui harta orang keur sehat, dakwah orang teh, salat orang teh, tahajud orang teh, dak bae kuari gering, sidah ngaranna. Urang pasti hamuriring,
hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dah gering Gusti cek bahasa urang nak cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan ku ari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan ku ari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing ku ari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia ku ari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain ku ari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing ku ari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ka Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun geus beres qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi bion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah Masya Allah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah
mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali ba'da maghrib, tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna. Sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu. Begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasuk ka dieu. Dileukeun ku mana. Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jero sana ya wala haula wala quwata illa billah. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah, sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyamsaskallahu bidurri. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungahan. Wa ilaikal mustaka bebeja tengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada maghrib 3 kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat, boga naon baca ieu Gusti. Abdi ge hamba Gusti, abdi teh hamba Gusti nu dhaif. Abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga, pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti, menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler.
tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyanggakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin gesakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta cak kiai nu deukeut sarua sok na bala cekeun lah teu malingkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung